Alhamdulillahirabbil alamin. Kakarak yang kalaksanakeun kados jeung si Dede Helen. Cak main ge ngado mah ulah bagus-bagus penting usina. Ayaan pokona mah biang lah. Sugan bae si Dede Helen nambah cinta bae kana aing ku aing dibuktikeun bahwa aing geus meuli kado jeung si Dede Helen. Aing geus teu sabar yang geura kapanggih jeung si Dede Helen yo. Kemana nya si Dede Helen nya? Yang teangan lah. Ku yang dibunikeun bae, ku yang dijen surprise. Men dia berit-berit uli kemah aing tengah lanjutkan mimpi indah panges bea. Boro-boro aing hees orang aing teh tangah beresan sabut kumaha aing. Sanarian dia dek ditita biasa nage morengkel bae dong titinggi. Jam teu nyahoan saki aing rajina. Dina bentuk dama teu percaya aing lamun dia rajin. Tuh udah lagi sabut di mah aing loba. Terus angges ku dia. Henteu aja aing langsung kabur aing hulap ngadeuleun age bisa-bisa hulu aing ngebul. Dia mah dibere tugas ngebul, dibere pagawean ngebul aing. Geus lihat hulu aing mongkon kitu. Sasapan kenaon cece ngarumpi bae ngarumpi saking geus buritna. Ngomongkeun aing teh naon dararia duaan. Ya dah, ngajak aja kami ngomongkeun dia. Ari lain dari anu ngomongkeun saanya aja ceuleng dak digdug bae perang saing mah kiri kan dak digdug. Eta mah ceuli de bae colean. Dararia mah nyebut aing colean sakieu ceuleng bersihna. Gol poe ku yang rojokan baju linggis ku yang sekali narik cerot bersih. Ceuli aing mau colean. Nah naonan dia pakai linggis sekalian teh pakai pacul ku dia tarikan. Bila perlu kuda jual. Sasapaan dararia mah malah ngomongkeun bab cole segala macem. Buku yang kadang nanyakeun ka dararia si Dede Helen manggih teh daria. Mantap maka ngatongan si Helen toong ka ditu ka imah. Sasapaan daria mah si Helen maka di kantongan. Oke, anak nang si Dede Helen yo. Hari si Dede Helen kemana kitunya? Aing gatin neon aing mendak. Gara rapi neon si Dede Helen ini. Disiapkan ku aing kado spesial. Kemana yang kudu neangananya? Capek aing neangan manehna yeuh. Coba kabelah dipisugan aya bae lah. Sasapaan dia main narajang aing bae atau torolongan bedong gundun kemana gitu dia? Letik-letik dia ditindas ku aing doang tuyul doang ditindas dek dikitu tak dia doang putu dia ha. Atuh hampura dia mah aing teu sengaja dia tarik karena sakitu katabrak komo tinggi sliding di aur-auran. Sasapaan dia? Letik-letik dia hulu doang pendul ge. Ngomongna doang kolot desa dia kan aing. Cokot ku dia ka doang tah cakak-cakan. Ya hampura. Sasapaan dia tadi mah warnana lain warna coklat dia. Ruhai dia tadi doang kica-kica dia. Ngebernyat. Doang huntu dia ta. Bersihan ku dia ta. Lap samping dia lap. Nama sampai bersih ku dia ta kudu ngebernyat deh doang bawaana di dealer. Yo aing teu bisa. Bersihan. Atuh teu bisa. Belat dia ngotoran bisa dia mau ya weh. Ya weh. Ya weh. Bruh. Kemana dia mau? Weh. Sasapan, saya tak gerak panggil be dia aku yang ditindas untuk dia aku yang muntah hulu aku yang ditindas. Saking ngebernyata tadi jadi coklat di kado si Dede Helen. Waduh yang cari kanan mulai kudu diganti, aing teu buka duit deui jeung meuli kertas nage. Dararia bapak baturan lain meureun dararia nya, baturan si tuyul tadi ha. Bangsat doang dararia nya. Balik. Aya bae di perjalanan di gang udak leutik. Teu nyanak bahagia ini si Dede Helen lah. Oke nuk mojok na anjing Dede Helen. Saya ka imahna lah. Sugan aya. Helen.
Dede Helen. Assalamualaikum. Dede Helen. Rarehe amatnya. Rarehe amatnya di mana? Mana Ubus? Dede Helen Ubus. Mana yang neangan ini? Punya paranos orang saya mah. Dede Helen. Assalamualaikum, Dede Helen. Ya Randy yo. Rarehe meureun lah. Tangguan belus. Siker ngatur pot saya tadi. Masjid meureun. Nyusuhan baju indung Karena selamat nya cara rangkul parang saya mawak yo. Keparugu kieu ka mana si Dede Helen yang keselamat nangguan di dieu. Panas. Aduh. Balik bah gitu nya ka ditu kitu neangan deui. Karena babaturan coba. Selain itu dia utrak-utrik beti di dong bilakung cau. Kayak imah lain ah. Itu kayak babaturan. Aing ari serai di kemana gitu. Kali mana ka imah dengan burit. HP BS eta. Sorry ya dia apa? Saya tak dirikan ke mana? Aing ke mana dia? Aing neangan si Randy. Dia nggak ada si Randy tuh. Daripada neangan si Randy mau mending neangan aing. Saki aing ganteng na Cikupa. Sing bating aja neangan dia. Ing bating butrak betrik dong gundu seta. Itu ya. Wah, jadi dia maut. Dia tadi di siaran si Randy. Oh, kamana saya tak anggi keneangan yo. Cie, pateang-teangan. Selain capek ngediuk. Ari si Randy nyiar dia endek naon. Atuh si eta kali medek mereka do karena aing nyape burit kieu eueuh bae. Neangan dia, ndak mereka do. Emang eueuh ka imah dia. Sasapan trio macan video kabeh ieu mah. Dede Helen ka mana gitu? Aku matari totolok-tokan di imahna. Rarehe coba. Geus mundar mandir ka ditu. Geus ngedeng nangguan Dede Helen. Eueuh bae balik ka imah. Ih, ka mana kitu nyelapna? Gua anjir tadi di imah bae nangguan dia. Kesel aing. Geus ulah kesel karena si Randy. Geus boga kori mah. Spesial jeung Dede Helen. Beuh, pokona paten suraten yo. Jeung Dede Helen. Baca heula ge ulah di deulean bae ge baca ge. Tah punintirkeun ke belah mah kitu ngeuntirna. Tah baca lah naon coba bacaanna. Tawa dan tangis. Silih berganti menyertai setiap langkah perjalanan hidupmu. Tanpa terasa tambah satu usiamu. Izinkan aku mengucapkan segelintir doa dan asa untukmu. Terus segera dibuka ari hayang nyahosi nama. Lah di imah bae kana borok nyaho tah. Oh tapi nanya mungkin kepo teh budak mah. Kepo jeung mana. Selain inget balik. Ih pandang ngaju balik bae ogah ngobrol teh jeung aing. Bosen aing ngobrol dia. Wah. Enon nih kumpul di dia. Ngajak-ngajak dari dia. Kepo amat tuh. Ari eta naon? Ada ulang tahun aing. Bukan notis kuare penasaran dia. Debewa di imah. Dia mah dibuka di imah dong dogan bae. Buka-buka Dede Helen budak penasaran hayang ngedeuleusin kira buka engke ngararacah budak. Buka kira. Udah buka ge. Oke, kok yang dibuka. Dibaca gitu. Budak. Ya astaga. Ari ieu naon Randy? Atuh paling perhatian meureun bisa dia bocor makana melihat ta. Tuh kan aing jeung sorikeun ya lah aturan aing. Tahakan gitu. Tahakan. Satu hampura dia mah tadi yang itu sengaja dia satu bukan.
trek, kita lagi syuting tapi kepotong hujan. Demi perjuangan kami untuk mendapatkan sesuap nasi dan kejo ngebul. Ramai. Halo guys. Halo guys, jangan lupa ya tonton terus ya di channel kami ini. Channel lain ngaranna teh. Kamsinya. Aku mah poho. Macam sendiri ke pohon. Oh, Tidak, poho. jangan lupa gitu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, makasih. Tonton terusnya. Ulah bosen pokoknya mah tontonan baik. Aya berita, tonton langsung. Ulah dihapus, tonton langsung. Nggak usah izin.